Kunaon Monuryo? Oh iya, oeng-oengan anak dulu orang Wirata. Aya tutungkusanana ya. Aing maju masih hancur. Wah. Hutang pati balapati hutang wirang dibayar wirang. Leres. Eta jelema jangkung gede. Jeung nyoba ke jalmi teh kurang. Buuk jabrig. Ruwak rewig. Mangsana ku yang ditodong. Ampun. Wah, iya mah. Ampun. Hei. Wah. Hei. Jalma nu gede. Dek minta tolong ka saha sia? Lamun dek semerah angkat leungeun. Hayo. Hutang pati balapati hutang wirang bayar. Dek minta tolong ka saha? Wah, jawab sia. pasrah kira pasrahkeun awak. Tegakeun lara tegakeun pati. Tungkul kana jungut tangah kasadapan. Pililiankeun dunya dua papasangan. Kulon wetan kidu kalian berang penting lorong hiji poek salah bener we lalaki. Dek minta tolong ka saha sia? Ieu pusaka geus aya di harapan aja. Bisi kurang keneh nyeri teh kurang puas ngan nyeri aing tong kagope dina zaman baheula dina waktu aing diponis hukuman kabeh kolot teu nu ngararomong teu aya bungkem kabeh nyarios bisi kurang puas ngan nyeri aing sok paehan aing. Nya, tong kagok kayaknya. Paehan aing. Acak-acak kayaknya gitu sok kayaknya. Sik-sik kayaknya ngeun. Ieu teh saha? Kurang puas sabaraha taun deui hukuman anu kudu ditibankeun ka diri aing. Ya wis kena dikeun pinasti mapak baya kena lara. Tumongku Bima Wah ampun maha agung tuba insuai ampura Bima luar biasa hidup lain jempe yang lain jempe tapi maneh kudu nebus dosa anjeun mah geus tutas dina judi anu diharamkeun ku agama teh anjeun mah geus meunang hukuman 12 tahun artina geus bebas satahun nyampur. Ulah milampah deui lah kulampahan model gitu. Tapi Kurawa masih kena dipepene ku kabencian, ku kaawakan. Aing teh hayang geranya hobalitungan nepi ka peluah mana. Ai pangna aing milu nyerang ka Wirata kawajiban. Pancen raja yang kudu mimpin pasukan pikeun ngansurkeun ngajajah nagara Wirata.
Ampura Bima Ampura kasih anjeun mah geus tutas tina hukuman anjeun mah geus bersih teu beda ti orok anu suci deui Bima Ampura eyang Ampura tubuh coba anu ngabaku pikeun jalmi moal tebi rupa-rupa dudojan tumibak kana diri kulak jang gembak Jawa titis tulis milik diri waktu bungah jeng kabingung tang tuku urang kapanggigengan tang tuku urang kapanggi ulah kapalang sabar kasut eyang yakin yen hidup mau boleh menang pitulung eyang yakin yen hidup bakal digendeng ku rahmat jeung ku pitulungna manusia asa kayeng tang tuparang yakin melak cabe tara ieu jadi bonteng cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana dah leres kadar anjeun mangge kajadian anu model kitu ujian kasih manusia bakal menang anugerah lamun geus ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara jeung balangsa naon pamentah hidup ayeuna salametkeun wirata wah eta salametkeun wirata tarik mundur pasukan Astina sumohon lamun teu kitu aing kamu Bima cu ya dedek teh kasih ampun sabab aing nyamun di wirata aing tukang jaga yang sangsara aing diutuh eta sina pula si Sadewa si Kakang Arcek Drupadi si Jenet jadi tukang kenang beri hidup aing hidup eta tetebusan hidup tina ngalanggar judi anu diharamkeun ku agama anjeun geus kiparat ku rupa-rupa kanyeri jeung kapeuri pek datang tukeun nasib ayeuna waktu balitungan sakedeung deui pasukan kabeh gue yang dek balik mundur balik ke negara Astina sajumlah wala dia bala tamtama enggak mundur kuat mundur Ada jauh Cipanon ai cerik cenah nges lebih kapeura gitu mabot wabdi teh gagal panen nenek jaga aduh nah oke 2 hektar teu kaala beurit ganes banjir ganes kunaon diala we kudu bogana
kumaha dina saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kunyung tahun sok mineng ka Bandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep tereureureuh geuning nu bakal karasa jeung karanapan mah angin kadar ti pangeran saperti anu karanapan ku urang wirata anu pesimis sakedeung deui bakal pinangih jeung kehancuran tapi pitulung Maha Agung teu kitu dina leresan dieu nu matak gedean kahadean sanajan saeutik sanajan sagede kisisi ge sasawi bakal aya balitunganana aya saperti anjing buduk di jarian paeh nangan ukur samet bilatungan tapi jelema saja bati bilatungan bakal pangih jeung balitungan anu kudu pertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Wilujeng kantun kalayan salamet TPRI Jabar Banten Sumohon anu ka-50 hiji dirgahayu salamet hari kemerdekaan Republik Indonesia negara urang anu ka-68 salamet nu nongton salamet nu ditongton sakali salamet tetep salamet permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan hapunten tina saeueut pihak kalepatan ieu lalampahan wirata parwa atanapi Pandawa tutas nyamur urang cekapkeun duy ka dieu kembang tina tik Sinebaransari tutup lawang siotaka.